Tayo nu mau ka to sendalna ditunda di sisi jalan mah, Kong. Gampang Mang Owi tinggal mau deui we. Astagfirullah, Kokom, ai maneh budak saha tuh? Heureuy we atuh aadut pokok mah. Gitu Kokom mun aya jurig wani nya. Teu wani naon Mang Owi? Gitu kok rek endong deui jeung teh Neneng. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Oh, Mang we tari iseun pisan, bawa si macina ge. Oh, beureun sigana mah eueuh teuing ingetan mun aya mah di imahna di jero. Tah ka behel bako yang geroan di situ tuh. Dim. Dim. Tuh, Mang, gua nembal bawa si macina. Nyaho ting ke mana budak teh? Ya ieu nu ya kieu barudak kono nyampeur euy. Suhat mah keur naon sia? Ini Mang, ini gagabah kitu tah ngomong. Si Suhat mah nu sok puas leos mah poe ini ala si Suhat mah. Geuningan ieu asara aya nu ngagerwani mah euy. Yo di dieu. Ya Pang neuleuh sawah. Yo jeung Mang Ajo nyamper yo. Oh, sia ngotok wae di imah na keur naon maneh? Oh iya, Mang. Nah, tah naon Mang? Ngetari kitu ngagorok namanya. Sigana mah galeg-galeg anak bagong meureun wi. Iya tah ngomong amang meni para raduk kitu teh capek teh. Apaan heueuh wi anu kitu mah bagong. Asyang di mana Suhat mah di geroan ku aing teh nembalan wae ti tadi. Aing di ditu Mang euy, teu belah wetan tuh Mang. Nangis naon atuh sia ka ditu ka dieu wae. Kan urang we di titah nempo sawah ku ini urang nya geus we urang mah ditempo hungkul balik deui urang ka dieu ka imah we. Abong rada sengke sia mah marukna di deuleu teh meureun di polototan hungkul langsung balik deui. Dan ditana ge di deuleu tuh da Mang aing mah nya geus we di deuleu hungkul ku urang mah. Mang aya ka ditu mah nganggap tinggal mah gering lah. Ari kitu naik ka marana ieu teh we. Wong neuleuh sawah teh kadinya kan deket imah Cisadut wong bari ulin ka Cisadut. Nama teu nam yep. Ni awa dahareun san ieu teh. Ai kitu nya dahareun naon atuh, Dut? Meni asa yang barang dahar sebuahna. Daharan atuh bonteng, make ngadaharan bonteng. Mak ngarece bonteng atuh mak pan loba bonteng tadi geus ngala. Oh heueuh mah tuh ngarujak bonteng we tuh. Aya gulana eueuh. Aya mah pan nu teh si Agi kamari. Aduh pamomen loba barudak masuk. Jika tuh cokot bontengna jeung coetna ka dieu-dieukeun. Heeh mah mang rujakeun ku Neneng, meh ngeunah. Neneng maneh kos bisa wae. Ngarujak mah Neneng oge babari a. Heeh, sok saha we atuh meuni maseakeun nu kitu-kitu wae ge. Adut. Wah, sigana mah di dapur nu itu meureun euy, di dapur ieu mah eueuh. Nah, ka dieu Mang eta sawah leuh eta si Ece. Atuh pan ngaliwat ka dieu tukang ngeunimahna. Pan sawah mah tuh badi itu sama Mang Ajo mah. Alasan unggul ngajak ke sawah teu nepungna mah yang kecil-kecil. Ayo sawah sawah nu aing geus ya. Sok kuliah unggul. Bagus siap kayak dicama sok omongkeun wae.
Udah baru udah kayak disadut gergegelean itu. Adut naon maneh? Aduh mang orang teh kesel nungguan barudak. Molor we atuh suat mah sia teh. Ngewesan guam ieu teh. Ulah balik barang teh cing lalila. Heung ada gua derek mereka kanan setedut. Oh lah. Paling oge naon atuh meureun perang kita jeung meureun. Orang geus panen bonteng bieu saeutik menang ngalah di tonggo. Terus aku mah teh agulung, gua teh kumaha teh? Oh ya mah bisi marane harayang we, urang mah nawaran kitu lain agul. Direuceuk atuh Dut dirujak Dut. Ngeunah jeung nama kieu mah Dut Barudak aing tinggal di sawan nya, heug di dieu heula tah di Cisadut. Mang sok. Dut, niki asian kieu ai si Neneng jeung indung mana ka mana? Aya tuh di mah. Oh biasa masuk kalau cek sadut ayeuna tumben we mani ti isen kieu sinarian. Aya tuh di jero. Korek ngarece bonteng sok garawan tuh. Ah bisi keur ngagaroler cik. Henteu da bieu gitu. Kudang keneh da karek bieu ngagolerna. Cok. Cok. Nah kenaon euy? Iya Cin, keur goleran aja mah. Wayah kieu cek gogoleran bisa asane kalap ku. Heeh, Cok sarupna ieu teh, Cok. Cok. Gawat mah ngarece bonteng, Cok. Cenah bejana mah geus panen bonteng, Lin. Heeh ya. Sumaraneh we. Dut, mana cowok teh buru geura bawa geura ka dieu ya. Tuh di jero bawa we. Teu kumaha panah teh imah maneh. Ah, horeang. Tah barudak bisi erek ngareceh bonteng maneneng ge hayang. Tadi kan atuh Neng cowok ini sambarana. Oh iya kemang cokot heula. Sok bawa ka dieu. Rendos ku urang dari dieu ya. Lah bawa aruh. Teh, ulang ngaus yuk. Aduh, nah geuning dikunci. Teh Neneng. Neng, budak gegeroan tuh. Kom naon ieu teh mari dieu. Rek nyamper ngaji meureunnan budak teh. Heeh mah daekan pisan budak teh jauh-jauh. Atuh siga maneh neneng kedua. Saruana atuh jeung aa mah. Ih, sugan ka mana teh Neneng teh? Hayu teh ulang ngaos jeung Kokom. Kom, nah harek ngaos teh teu nganggo sendal, teu nganggo tudung. Heeh kokom alabatan anu puyuh geuningan erek ngaos teh. Disimpen teh da sendalna lalu dok. Atuh bisi kacuga Kokom teu nganggo sendal mah. Paling ge cucuk nama potong katincak Kokom mah. Duh, eta anak si Harmat. Mang Ocin keur naon eta? Keur ngarujak bonteng kom hayang ya ka dieu ya. Lah, cok nyari beuteung nu kitu mah Mang Ocin. Tuh, Cin. Ka budak mah amat ngomong. Tekankeun teu balaga si Kokom wi. Teh, hayu atuh ngaos jeung Kokom. Kela sagrab deui beurang keneh atuh kokom. Atuh neng rek ngaji mah, kede teang ku aa baikna. Adut, wih nama jeung Kokom bet. Usang diteang. Ari kitu Kokom ludeung ya. Ngaludeng atuh sieun kunaon? Kancak teh neneng sok aya nu ngageram. Lah, dijenggot we tah di kitu Kokom mah. Dah nengeun sadut bisa ada budak si Camat. Kayak gitu kok mun aya jurig waninya. Teu wani naon Mang Kowi? Ari kitu kokom rek ngendong deui jeung teh neneng. Nya atuh teh bade nganterkeun teteh. Asa dibalik Neneng. Dari budak leutik nu nganterkeun nu jebrog ieu mah. Dae ku keung mah tuh dawi kumaha. Biasakeun neng ulah ku anteueung kamari. Angger we ge amun aya nu ngagerem jeung pakoresak mah ge lumpat. Kom, aya nu ngageram Kokom sok tara lompatnya. Gereman deui we ku Kokom mah. Padung merenah eta anak si Camat ngomong. Bade ka wengi pisan teu ngaosa. Nya tuh. Duh teh, rujak bonteng teh bener rada pisan. Tuh, geus ka komo lada mah eureun. Da ngeunah atuh Mang Awi. Kom, si bapak keur ka mana si bapak? Teu aya,
karena ngapi-ngapikeun domba. Komay si bapak, pagawean domba sabaraha hiji. Wah, loba pisan Mang Kowi, balatak. Kokom sok ngarita teh nya mantuan bapak ka ditu. Kosong. Alah batan Mang Ajo eta si Kokom agulna. En agul Mang Ocin pang Mang Kowi nanyakeun. Oh, heeh atuh nya. Ungko eta cenah ngaji tapi nah tadi sendal atuh alabatan san manuk puyuh kom. Di ditu Mang Ocin di dieu mah heueur lah. Kita nu mau atuh sendalna dituna di sisi jalan mah kom. Gampang Mang Owi tinggal mau deui we. Pero Kokom ai maneh budak saha tuh? Heureuy we atuh aadut pokok mah. Yo bodak mah geus beuki banyol kom. Ari enggeus hirup teh kudu kumaha? Tapi dasar heueuh yo ban si Kokom eta bener euy tah. Teh yuk ah Wang Indrik ngaos. Kela atuh kom sakedeung deui da beurang keneh. Pan amun di masjid mah atuh sholawatan. Kayak sakedeung deui teteh lada keneh atuh kom. Sarua kokom ge lada. Kete angul lamun balik ngajina neng. Teu kudu lah daerah jeung si Kokom wae neng mah. Di tiang aadutkeun jang kokom. Aduh, anak si camat bener waniana. Ulah loba kasieun Mang Owi. Hirup mah tiga kokom ieu. Geus we ngomong ge sia mamal meunang we lah. Reug-reug aya si Kokom teh Jik atuh neng gerang ngaji geus burit ya. Atuh ke aya moal di teang mah. Yuk teh ah Wang mangkat ngaos tos burit. Hayu tetehna rek gentos acuk.